tadi nama gawena kalah kasar bojo mah teu dipalire lah dangukeun ku salira geranya sare oge hiji gawe ieu Allah pangadulang teh neangan tibra teh ese mun akan geus teu kapake rek kumaha kitu pek serahkeun atuh ku awewe lain teu hayang usaha kayak gitu ngan modalna apan mama teu boga milarian rek kulit teu kaduga da puguh lain cabakna sare tibra multi peting enak sarena lah tabenang di geuing-geuing tibranya geus mojona akang eling is puguh tuh tinggal budak gareuring alah bubaran we kahayang tong kajong-jona kumaha kitu ka jong-jonganana sangkan rumah tangga aman lain kalah kogolera nyeta lah nyeri nu cangke kitu mama ngadadi pangedulang lain kedul ieu Mang Dadi kumaha cik atuh Mang Dadi teh singgera eling kan aku kudu kumaha da ayeuna mah tos kolot atuh incu ge tos sabaraha hiji gesuisan pangedulang teh meuli diangarkeun bae nya ah cik hoream atuh singgah duka isin ku Pak Haji Dimyati kan bae Pak Haji mana hah Haji bager ieu geura ye maha udang sare ngalulung teu di mah karudung Mang Dadi mah simbut putung tiris hawana ieu di geuing kalah murungkul budina mah hasem bakat waduh baketut lamun kumaha indit datang sore usaha kaya pisan hasil gawe minta balanja teu mere raku malah terus ngagelehe yeuh neng ayeuna mah kumaha geura rek usaha susuganan nyanya tuh sugan aya pagawean aya meureun ai di teangan mah engke urang nya mama urang sasare kanan yuk engke Allah gede hate mun menang duit bayaran asal ulah dianjuk we ku Pak Haji akang ieu tumari masalah nyanya tuh panyakit mah ayeuna arek dirobat Mang Dadi satacana obat suganan genah tumanina rek indit neang kipaya rajet hate saban poe rajet Mang Dadi kedul digawe alah hoream hayang sebek pamer ya tanu senang kana gawe harares Pak Haji Dimyati bager dirupa layan pelenya rek nurutan jalma gede cita-cita mah gede yeuh gawena kalah kasare awana dunu we bojo mah teu dipalire cek akang ge sare teh hiji gawe oh pangadulan teh neangan tibra teh hese mun akang ye geus teu kapake kumaha geura
pek atuh serahkeun ku awewe mana bisa ari Mang Dadi ge lain teu hayang usaha ah gemuk pangan ulah ngan modalna apan mama